Kemana? Cacing tengah aja mah aing mah. Buat apa lari tiket nih tau cacing teh. Aing butuh ge jeung bar kipas. Itu geuning sekolnya sah nyos. Ngan ke headset teh. Ongko tipes mah ya udah gini gajah dog sia teh di imah aing keur ngalah cacing ieu. Kang ku cacing, mung geuleuh. Geuleuh sia mah. Geuleuheun kana cacing kana banget sia. Supaya we ngabangus teh. Dah emang kenyataan anak itu. Tah ngalah aku mana sangka aing mah capek. Mah aku mana sorangan. Mun kena meuli dialet tah. Dialet saya tadi dapat saya tejang cacingan mah. Oh mana teh geus cagernya dut. Syukur we atuh geus cager mah. Ku atuh lempangan kadi gitu. Anu lagi cager. Eta naon geus na iru. Naon sih na iru? Sia mah. Wo oge ah. Mari ge orang rojok dudut. Naon sih teh? Cici naon sih mikir? Iya orang rojok ieu. Capek di syuting awal jadi hirup teh. Kali naon batu marek ditulungan. Tulungan sia. Lain nulungan sia teh dirojokan ku daran pacul marek modaran sia mah. Stok di kucing teh kahed sia. Ikut ayeuna bos. Sia. Bijakeun sakal oge. Oge. Kieu aya hirup badot hungkul mah. Sapu sorangan. Bisa sorangan aya oge da barudak teu kata langsung sapu acan kan ulin we pagawean teh oge sikorunya pibanguseun wae pibanguseun naon dudut maneh teh bungsu jeung dulur oge seumaha hayo we oge gantong kitu jeung dulur mah kudu saling asa saling asuh kunaon si purunyus nyata nyetirkan deui obongkeun geus lebaran manya dudut seteh nyaku naon atuh si Ijal teh hayu suntrak-sintreuk wae nyaho banget maneh geus kentob oge naon dudut sia teh dodoni lain oge deui hayu dianggap budak dodoni oge da heuh wae nyintreukan tong disintrekan wae atuh jal budak teh karunya ke karentob gara beungeut na sia mah hayu we disintrekan pamali teh jal nyintreukan wae si dudut teh da si dudut panggeulana Ipila dirojok wa ling ilungna ku doran pacul. Atuh pantes teh batur rek ngamak oge sia mah. Mun nyebutkeun teu pira dirojok ku doran pacul dan nyeri meureunna si Ijal oge dirojok ku doran pacul mah. Lamun pek maneh mung diheureuyan ulah ngamimitian dudut. Da si Ijal oge moal ngaheureuyan maneh meureunan. Ai mah teh ngamimitian mah. Atuh batur ge moal samata-mata ngabales dudut ka maneh sia teh ari maneh teh milaan mah. Matakna ulah kitu sia hirup teh. Lebok berarti bobos yang gelak tah dut mentakan kemahnya ulah sok ngaheureuyan ti heula lamun pek mung dibalas maneh soalna babalasna mah sok leuwih peurih sateh dudut ulah kitu nya geura bobos yang jung aya nama jung rupa-rupa budak teh